Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring di channelna Parah Coy. Sateacana hayu orang kawitan wae ku ngaosan Bismillahirrahmanirrahim. Judul dinten ayeuna masih nerangkeun martabat alam anu 7. Bagean nafsirkeun alam wahidiyat. Tafsiran alam wahidiyat. Martabat asmana nu maha suci. Kajadian tina johar awal alam wahdat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa nyaeta narum cahaya beureum, hawaun cahaya koneng, maun cahaya bodas, turobun cahaya hideung. Jadi cahaya anu opat perkara teh nu disebut Nur Muhammad teh. Ari Muhammad nama johar awal. Barang eta Nur Muhammad cahaya anu opat perkara teh disebutna hakikat Adam nyaeta asmana nu maha suci. Cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif. Cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal. Cahaya bodas jadi hakikatna lapad lam akhir. Cahaya hideung jadi hakikatna lapad he. Cahaya johar awal jadi hakikatna lapad tasjid. Syariatna jadi lapad Allah. Jadi eta cahaya anu kasebut di luhur teh nu ngajadikeun bibit 7 bumi 7 langit. Katut eusina kabeh. Sanajan agama oge asalna ti dinya keneh bae. Hiji, ayana sahadat nyaeta ku ayana johar awal. 2, ayana salat nyaeta ku ayana cahaya beureum. 3, ayana zakat nyaeta ku ayana cahaya koneng. 4, ayana puasa nyaeta ku ayana cahaya bodas. 5, ayana munggah haji nyaeta ku ayana cahaya hideung. Sanajan waktu oge aya 5 waktu. Subuh bagian Nabi Adam, lohor bagian Nabi Nuh, 3 asar bagian Nabi Ibrahim, 4 maghrib bagian Nabi Isa, 5 isya bagian Nabi Musa. Pertingkahanana sembahyang oge aya 5 perkara. Hiji nangtung, 2 takbiratul ihram, 3 ruku, 4 sujud, 5 lungguh. Sahabat oge aya 4 kalima Kangjeng Nabi. Hiji sahabat Abu Bakar, 2 sahabat Umar, 3 sahabat Utsman, 4 sahabat Ali, 5 Kangjeng Nabi Rasulullah. Di Mekah oge aya imam 4 kalima Baitullah. Hiji Imam Syafi'i, 2 Imam Hanafi, 3
Imam Hambali. 4 Imam Maliki. 5 Baitullah. Tah geuning sidik kabeh oge tina asmana Allah. Hakikatna nyaeta Nur Muhammad cahaya opat perkara. Kalima johar awal. Tafsiran alam arwah. Martabat af'alna nu maha suci nyaeta af'alna ta'ala ngajadikeun ieu alam dunia. Kieu ceuk ilmu akal mah didamelna teh. Ibarat dina bioskop mah nyaeta istijadna bangsa Walanda. Alam wahdat nyaeta johar awal. Lir ibarat listrikna ari Nur Muhammad. Alam wahidiyat ibarat kacana. Murum teh ibarat kaca beureum. Hawaun ibarat kaca koneng. Maun ibarat kaca bodas. Turobun ibarat kaca hidung. Barang eta kaca disorot ku johar awal. Kajadian bijil kalangkangna. Tina kaca beureum jadi seuneu alam dunia. Tina kaca koneng jadi angin alam dunia. Tina kaca bodas jadi cai alam dunia. Tina kaca hideung jadi bumi alam dunia. Ku kawasa-kawasana Allah Ta'ala jeleg bae jadi alam dunia. Nyaeta jagat kabir. Jadi sategesna alam dunia teh kajadian tina Nur Muhammad. Sakitu wae heula ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.